Jadi ku keur hese duit kieu mah urang mah dagang tisu. Wah, Ah benar. Naonnya unik lah. batur mah jual 10 ribuan, urang mah 20-an. Aku mau laku meureun. Pan aja aya nyebut goblok. Ah, kita nih Mana kumaha kita? beunghar meureun saem. Hajian, menyumbang. Gara-gara sebut goblok jadi 20.000 pan kita sebelum beli teh. Goblok sugan. Kapan kira aja si goblok teh. Oh. Apa geulak ke jaman ojek? Ya pengalaman dah. Ari batu mah tah. Kamu disebutkeun lah ngaranna mah gitu ya. Ari si eta we. Unggal penumpang teh urang diajak urang mah mung, Pak. Ayo cing teh. Mung. Jeung loba teh teh awewe nu deket teh. Nah, emang diajak ke mana? Lain yang ngojek, ayo. Baik. Malah mah setiap penumpang awewe we mau cocok ke si eta we. Mulai curiga. Si aing teh tanya ka mana gitu euy. Saya teh tanyakeun aja ka mana. Suka syariat. Juga mana nyareat ceking ka mana lah urang ge hayang. Aing mana laku-laku teuing ceking. Setiap awewe mah komo hayang teh kumaha dibawa teh. Nah, cing. Bari mana ge milikna cenah di mana teh. Urang ge anggar curiga teh mah ya naon cing. Pas ngojek awewe gitu. Aing ceking teh kali angwa cenah sareng si akang kitu we. Urangnya curiga. Pas naik kana motor teh ayo batu masih degdangnya. Ayo mana mah anu biasa make celana panjang mana kayak rok gitu. Celep ngajegang gitu. Pasti tempokan jauh itu goyang itu Pagi sebaliknya deui. Balikna deui mawa deui teh awe ka pangkalan teh mau di awe. Ngojek deui. Ya ngojek awe deui. Laku saya mah kali itu mawa ka di mawa. Ayo pas di parapatan kan kuduna mah parapatan langsung naik angkot mahina. Eta mah henteu. Nah, Ngetireu teh eureun atos teh dugi si eta teh kalah ngomong. Acan-acan paling payun salit cenah itu. Bari jeung urang curiga. Nanti teh goyang-goyang gitu Gitu eta awe teh suka teh naon gitu. Ini bapak gini kan itu. Pas balik saya dikata wae pariksa. Tempo teh jokna make mutuan. Goblok maingannya ka hisam. Nya heueuh atuh awe. Goblok. Aduh. Masih geus nepi kan tujuan teh awe tancan upload masih kana heuh. Da ngono tanggung ngajenting mayar. gara-gara eta teh daekeun turun teh. Gara-gara kebutuhan. Gara-gara kebutuhan. Upload juga nah berenang. Terus cenah jang wae di upload mah. Terus dia ngajenting mayar gope lah eta mah. Mayar lebih gitu ya. Mayar lebih. Daekeun turun. Daekeun turun. Ada can upload teh. Upload. Ngajenting mana nama goceng lah gitu. Upload marake. Aduh, bisa digeser. Tapi tanya tahu. Alah,